Kabayang bae rupa manehna, kabayang bae rerek manehna, sok sanajan loba anu nyingsiana. Nyawa teh kamari anu dititah ku Ustad Wawan. Ustad nyarios naonnya, Sep? Kita ngapalkeun sifat-sifat nu wajib ya Allah. Cep geus apa? Asep teh sombong yang babaturan oge. ومبين علي في سر بعيني طمني حسيت بشي. Cecep pada kemana? Neng si sareng Neng Dewi bade ka masjid kan. Biasa meureun sasarengan. Kumaha kita sieun awawan timburu jadi leuwih hade urang jaga jarak ulah bebarengan. Wah, tira. Hubungan Jas artinya Ustad Wawan. Geus lila tapi ngan awawan anu teu hayang di hubungan urang dipikawana ku loba jalma. entos nyariosna langkung sae urang ka madrasah. Sieun telat bisi dihukum deui. Iya, Neng nya. نفسي أفضل أنا جنبك وأنا معاك دايما كده وحشني وببقى مش عايزة أنا أمشي وأسيبك Alhamdulillah aya kawan teh acan ka dieu sanaos tos langkung 3 menit. Ayang-ayang, emutwi anjeunna parantos gaduh calon. Nangan ukur calon abdi teh sinten istri janten terserah abdi. Dewi dasar. Neng Asih. Terang teu sakelas 25 teh cenah aya model anu ngawakilan negara jeung manehna meunang. Saha ngaranna ah? Upami tepat mah anu teh tina A, terang teu. Ti A saha nya? Neng nyarah deh. Tina A. I love you Neng Asih. Serius jadi Korean naon? Hoream naon cenah? Astagfirullah, cecep. Fitnah, nu anu sarangan Korean naon? Sabab aya Asih jadi Cecep semangat ngaosna. Capek asik. Ih, gancang pisan tusukna. Naon sih Wi? Alif teh eta suruh ngomong awon dosa kumaha tugas di abdi apal san. Apal kan. Nya, cobian laso. Waduh. Pengadaan niat kodironmu. Ulang. Wujud kidam bako mu. Ih, adul mah menitipnya sakit oge padahal gampil. Nya awak mah jangkung tapi otakna bodoh. Astagfirullah. Tong itu berat, tong ngarendahkeun anu teu tiasa. Terus kumaha lamun maneh di posisi si adul ayeuna? Nya tambihkeun deui punten supados terendah. Sip, serius. Siap Cecep. Aduh, dangukeun deui. Anjeun terang hiji hal anu hese pikeun manusia. Nyaho. Naon? Kesami pesan sama Cecep. Astagfirullah. Geuring naon asih? Abdi Ustad Anjeun. Nya Asih terang Ustad Anjeun da amun salakina Asih mah atuh Dewi nyarekan. Terus dilakonan, jadi hal anu hese ku manusia dilakonan nyaeta ngajaga omonganna sangkan ulah nyeri perasaan batur. Kali ieu Ustad bade masihan PR deui. Naon, Tad? Jaga omongan urang ulah nyeri perasaan batur. Siap, Tad. Wah, Kumaha carana? mun abdi tiasa abdi bade ka naroskeun ka unggal jalma anu ngobrol sareng anjeun. Isuka naha aranjeunna nyeri ku omongan anjeun atanapi henteu. Anjeun siap.
Iya kan? Senyum woi. Wujud hidung. Tilu.